teuing kaos bedol. Sampai aing ngelbok sampai ya. Ya. Tong gede tidak. Sebenarnya nepi saya teh. Aduh, lumayan ripuh. Maha itu nya. Teu nggak data, neang cai. Teu neang cai nggak data. Masih takdirkeun gitu jadi kieu tukang neang cai jeung nggak data. Bae. Kenaon sih kehe ditunggu-tunggukan. Deug-deug tanggal sampe. Wah boa euy. Sampurkeun ah. Siap. Mewah kieu sampai euy. Iya mah mantap bos, mantap bos. Wah heuras beung kitu ieu urang. Anjing, wah, euy, geus cangalan kieu sampuna ge. Sia ieu mah gede kieu. Wah seueuh ieu pokona mah. Anjing, geurian dikebrag ge. Kehead anjir. Oke, sampeuna ge. Sia. Sia kenaon si laing sia. Eta kenaon si laing sia. Balik kieu. Kok Ieu urang mah keur ngalah sampe we para ieu non soang. Aing teh di mana teh di Bani RW aya we aing mah. Ari geus di mana? oh enggak. Geus jempe geus. Geus nyaho urang mah geus di mana. Geus mah bawa yang cai RW mah. Jangan ngomong si laing mah di beulaan. Naon? Si Haji mah udah apaleun. Si Haji naon? Ieu loba kieu kehead. Larab soang ge nu si Haji. Menya soang harade kieu kes laing beunang lain barab soang. RW mau balik ieu bawa jeung tanggalnya. Hiji tar di gede heuras beuh geus ngalik kau urang. Alah anjing kena kanyut ke. Anjir. Laing Oh atuh ieu jeung kana bongot jeung naon kieu tah. aing kana ieu kehead na motor. Bae atuh genti we ku ieu tah. Inu anjir. Potong mah. Lah, bawa aja balik lah. Kurang aja hiji mah. Geus ieu mah kersoang si Haji, kersoang si Ame Haji. aman si lain. Aya ngamak si Haji. Lain saha ngamak. Jig. Bayar hiji ge badag. Kasih ngalieu kitu sia. Nuhun ya. Teh nuhun kumaha anjing melakeun teu. Teu di mana ti meuni tongkok si RW eta tah. Urang keur di mana dek naon nolol jeung nolol ayeuna sampe baru nu gede nah aing mah aing kabagean kieu. Kop lebok RW heras beheung kayaknya sia.